Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasugi para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Simkuring ngemutan kanu tak acan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktifkan notifikasinya. Kanu parantos subscribe hatur nuhun pisan, mudah-mudahan berkah kangge urang sadayananya. Mangga urang lanjutkeun bae jajar cerita Sunda Tarung Jago dina bagian anu ka-25 na. Terus mun hayang ngelehkeun si Nyuban jeung Bahlewun kudu kumaha jadi biru. Dodo harita mencerong kana pamenteuna si biru. Si biru harita nyakelan leungeun katuh Dodo teras diajak ke diuk dina batu. Ngekwe Dodo jeung si biru teh harita dariuk, pok si biru kedal lisan deui. Carana memang henteu gampang. Anjeun jeung kulah kudu ngahiji. Sangkan babari dina ngagunakeun pedang naga biru. Anjeun bakal bisa ngamusnahkeun si Jumat jeung Bahlewun lamun geus panggih jeung Wanoja anu mirip jeung kula. Naon sababna? Sabab ieu pedang diciptakeun tina getih eta Wanoja. Saha ngaranna eta Wanoja teh biru? Anjeun bakal apal dina waktuna. Si biru harita teh nangtung. Dua leungeun si biru nyakelan leungeun Dodo cenah nangtung. Sabadana Dodo nangtung, gabrug si biru harita ngarangkul. Cahaya biru tina badan si biru teh mubus asup kana badan Dodo. Karasa ku Dodo ilmuna leuwih ningkat, tenaga lapis jeung ilmu ringan tubuhna oge leuwih ngaronjat. Las si biru harita teh ngaleungit. Urang caturkeun si Odu. Odu oge sarua asup kana alam pangimpian. Pedang naga merah ngacirim jadi Wanoja gelis rupa mirip Nyi Kasmira. Caritaan eta Wanoja sarua jeung caritaan si biru. Dina wanci Janari Dodo jeung Odu teh harudang. Duanana narik napas panjang. Pengalaman anu bieu ka alaman asa nyata. Dodo luak liuk katanya aya di kamarna. Odu oge sarua kitu. Sabadana salat subuh, para jawara parantos ngumpul, pewakil ti 5 paguruan parantos hadir. Pring sadayana harita teh ngabring diringkeun ku warga masyarakat anu dek nyaksian Tarung Jago. Lila-lila ngalobaan ngalembur anu kasorang sok aya we anu milu hayang lalajo. Sukmawati oge harita teh asup dina abringan aya di pangtukangna. Kayaan alam harita teh pika betaheun sumiratna sang surya modal ti belah wetan. Nyaangan pancabuan anu endah. Sumiratna sinar nambah seger kana badan. Teka caturkeun lila di jalanna, rombongan patandang ti golongan putih parantos dugi ka paguron tangkorak iblis dina wanci pabeberang. Sakape patandang di paguron tangkorak iblis narangtung tada hormat kanu kakara datang. Si Jumat Bahlewun jeung anu sejeuna ngapedegan nangtung. Terus eta rombongan teh dipernahkeun ku murid Bahlewun sangkan istirahat dina tempat anu geus disadiakeun. Si Codet harita teh manggihan ka Dodo Tarung Jago bakal dimimitian sak jam deui ti harita. Sapuluh patandang ti golongan putih parantos calik dina tempatna. Anu nonton parantos aya dina posisina. Waktu istirahat digunakeun pikeun ngalaksanakeun salat duhur berjamaah. Parantos salat duhur teras tuang sangkan jagjag. Tuang nage tuang berjamaah bala kecerakan. Padidin sareng Ambu Aminah oge ngiring bade nyaksian Tarung Jago. Dina manahna Ambu Aminah kacida salempangna sok ingis Dodo eleh tarung, mana teuing kajahatan teh bakal bekeceuya. Cinek waktu dengan mangsa Tarung Jago bade dimimitian. Si Jumat harita teh cumarita. Kasaka bijama anu hadir di ieu tempat. Sakedeung deui Tarung Jago bakal dimimitian. Ulah aya anu wani-wani mantuan ku cara naon bae oge. Sangkan Tarung Jago ieu murni hasil dina masing-masing.
tarung jago di mimitian. Ciluger goong harita teh takol. Curilat celik aya cirim anu luncat pancu nangtung di tengah pakalangan tetela si Codet. Curilat celik Puspawati pancu nangtung di hareupeun si Codet. Dua cirim harita teh geus adu hareupan, duanana masang dina jurus-jurusna masing-masing. Curilat elayang si Codet harita teh luncat, maksud dek ngejek kana dada Puspawati. Kilik bos, serangan si Codet teu keuna kana sasaran. Hiuk leungeun ka tu Puspawati ngalakana sirah si Codet. Lepas, hiuk gedug deus. Dua serangan banterok carideg, si Codet harita teh mundur salengka. Si Codet harita teh ngatur napasna, rakata ngagunakeun jurus anehna, dampalenganna harita teh didorongkeun ka hareup. Siet barasa tina dampalengan si Codet ngablesat cahaya semu kuning. Puspawati luncat prejeung nacongkeun suku kateuhna ka si Codet. Cileung kalayang, juruger. Serangan si Codet harita teh tegeuna. Siet suku Puspawati ngagedor kana gado si Codet. Hiuk jebot kaleong. Siap tilurun toyan serangan Puspawati nangalina dada, hulu angen, jeung puhu celina si Codet. Hiuk jebrot jelebet dan alah. Kubrag si Codet harita teh namru. Kier para penonton harita teh surak. Hunial si Codet teh harita hudang padana cacarik jegan. Redalila hayang ajeugna teh. Rakatak si Codet harita teh ngagunakeun ilmu pamungkasna. Puspawati ngarti gancang harita teh ngagunakeun jurus gagak nyakar mangsa jeung ajian jeblag. Leungeun si Codet harita teh ngageleter. Ada serangan dewek ya. Ya. Kalayang si Codet harita teh loncat luhur pisan. Leungeun katuna siap mindo dada Puspawati. Hina jarak setengah meter deui Puspawati harita ngagibeukeun badana. War, karasa ku si Codet aya kakuatan numbrag kana badana. Hiu keduk das, cedak, cengkang. Si Codet harita teh ngacengkang, kedabut. Si Codet harita teh meubet kana taneuh. Si Codet harita teh nyobaan hudang deui, mun seuk lain si Codet wah cigana geus palastra. Si Codet harita memang mimpanda ilmu kanuragan anu lumayan. Kunial harita teh hudang. Sak kubrag si Codet harita teh teu kuatan neruskeun deui tarung. Badana harita meubet kana taneuh, sukuna harita teh ngadak-ngadak jadi leuleus. Ker penonton teh rame. Aya nu suit kaprok jeung sajabana. Si Codet harita dibawa ka sisi pakalangan ku muridna Mbah Limun. Yang Puspawati hebat, hebat. Bener hebat pisan, hebat. Tanyangka Bima. Eta si Nyai teh meni hebat kitu. Bener tanyangka Abah mah wah hebat. Tandangan nu kahiji dimenangkeun ke Puspawati. Keur kitu dua bayangan harita luncat curelat celik-celik pancuh di hareupeun para penonton. Keduanana harita teh pancuh nangtung adu hareupan. Seuli tetep adu sima. Tetela si botak jeung Mbah Sumpena. Mbah Sumpena anu harita cumarita. Sok geura mimitian. Botak geura mimitian sok. Sangkan ieu tarung teh teu legasan. Hekja. Urang mimitian cenah naon lah. Sia bakal paragat nyawa kulangan kula. Sakudang mereka bakal paragat telekeun. Buktikeun sia botak. Donggadun ngomong buktikeun. Rek ieu ge setan, rek dibuktikeun sia goblok. Wah, nah ngomong teh tuh. Dika bobar ngabuktikeun teh hese pokok kekehet. Tada ieu. Ya. Curilat melesat. Si botak harita teh narajang ka Mbah Sumpena. Mbah Sumpena teu ngakiwar diantepkeun bae. Mbah Sumpena ngagunakeun jurus sedot sukma anu bisa nyedot tenaga lawan. Beureup si botak harita teh ngadius bangbaraan. Nengal kana dada Mbah Sumpena hiuk jebrot plak.
lengan si botak harita teh nempel. Si botak aduk-adukan hayang ngelepaskeun diri. Teteh hese pisan tanaga jadi leuseuh antuk nama kudupruk we. Si botak teh harita ngudupruk ngarumpuyuk. Si botak teh bisa walakayangan dina sageprakan. Keur para penonton rame deui. Si Juman jeung Bahlibun muncul tetela aya jurus anu kitu bisa nyedot kana tanaga lapis lawan. Kusakitu oge jawara ti golongan hitam rada gimir sabab sieun ku elmuna Bah Sumpena. Iwati Bahlibun jeung si Juman anu teu sieun teh malahan majid penasaran aya ngajajal kana kabisana Bah Sumpena. Kedua kali patandang ti golongan putih anu menang. Syurinat kalayang celik-celik. Dua cirim geus adu hareupan dina patandang anu katiluna. Titelah Bah Kimin jeung Hendra geus pancun nangtung di tengah pakalangan. Sageurang mimitian darungna. Ya, curilat Bahlibun loncat. Harita teh ngabelesat wa leungeunna. Bahlibun hut-het ka ditu ka dieu. Sakabe serangan Bahlibun bisa disingkahan jeung ditakis ku Hendra. Hiu plus, hiu gerugdat, hiu bros. Bahlibun terus-terusan ngarangsek. Dina hiji kasempatan Bahlibun bisa ngasupkeun tajongan kana iga burungna Hendra. Hiu jebot, cari jeug. Harita teh Hendra mundur 2 lingkah. Hendra mancukeun di tangtunganana. Ragatek Hendra harita teh nggunakeun cirus lengan 1000. Lengan Hendra ciga anu loba. Ciga anu ngalobaan jadi 1000. Rangsegan penerajang Hendra ngajadikeun Bahlibun kawalahan. Dua tonjogan Hendra nengal dina dada Bahlibun. Hiuk jebot jelebet. Wadaw. Jadi aduh, cari jeug harita teh mundur 3 lengkah. Kancang Bahlibun harita mancukeun di tangtunganana. Terus ngawatek jurus-jurus andalanana. Cerat belusat. Cirim Bahlibun gancang pisan. Panon Hendra teh bisa nuturkeun serangan Bahlibun. Bahlibun nyaho-nyaho geus aya di hareupeun Hendra. Dua tonjogan dengan kenca katuhu harita teh disakalikeun nengal pisan kana deda Hendra. Hiuk jebot. Aduh. Kobrag. Hendra harita teh meubeut kana lemah. Tina bibirna ngalai getih haneut keneh. Bahlibun ngangkat lengan katuhuna. Hiuk jebot. Bahlibun nengal pisan dina beungeut Hendra. Antuk nama Hendra teh hari tengah gedebut rubuh dina taneuh. Maka tingku rosana tenggelan Bahlibun harita. Pulah we Hendra teh harita kapiuhan. Gerasa kabeh anu ngadukung Bahlibun teh surak eyak-eyakan aih-aihan. Hendra teh gancang dibawa ka sisi diubaran ku ahlina. Curiat kelayang celik. Dua jawara pancuh nangtung di tengah pakalangan. Tetela Pehongli jeung Nyi Kencana geus adu hareupan. Pehongli ayeuna mah geus gabung jeung Bahlibun. Pehongli teu loba cumarita langsung loncat beureujeung dibaskeun sumuraina. Samurai anu potong masa bebantruk jeung pedang naga biru geus dipikeun diganti ku samurai anu anyar. Sebutan pedang si Pehongli kawila ngabahayakeun. Nyi Kencana gulak-gilek nyingkahan sebutan eta pedang. Gilek bos. Nyi Kencana hari teh ngaluarkeun selendang saktina. Hiuk fus. Pedang Pehongli ngalakana beuteung Kencana. Siap, selendang Kencana nyamar kana dada Pehongli. Pehongli narik deui pedangna. Dipake naki selendang Kencana. Siap, bontrang. Selendang Kencana jadi heuras lireuk ibarat besi. Dina hiji mangsa Kencana mampu ngasupkeun seranganana. Siap gilek bos, seruk. Selendang Kencana harita notok kana dada Pehongli. Hiuk bus. Coba. Nyeri goblok. Cari jeug harita Pehongli mundur 2 lengkah. Pehongli harita teh mancukeun di tangtunganana. Ragata Pehongli ngawatek jurusna tenaga lapis musir kana leungeun katuhuna. Geter. Leungeun Pehongli harita ngageleter. Ya, bulusat.
serangan Pehong Li kacida gancangna. Kencana harita tengah watek ajian gelap ngampar. Baru jangan loncat harita nibas ke lengan katahuna. Siat berasat. Aya cahaya nyerwok kana badan Pehong Li. Hiudas jebrot. Kalayang kudubut. Pehong Li harita rubuh. Pedang Pehong Li masih kena dina cekalanana. Tekanya hawan selendang kencana geus melit dina pedang Pehong Li. Terus ditarik sat. Kalayang ke pedang samurai Pehong Li geus aya dina lengan katuhu kencana. Sakilet kencana ngantalkeun tungtung samurai kana beung Pehong Li. Panon Pehong Li mudulik aya rasa kasihan dina hate Pehong Li. Hari kudu ajalina pada hari tama keur manehanana mah embung. Ampun tong dipaehan tong dipaehan kuring hayang hilup man. Ampun hayang hilup euy. Aduh. Hayang hilup euy tong dipaehan euy. Kencana ngalesotkeun pedang anu antal kana beheung. Terus leumpang dek diuk dina tempatna. Teka nyahoan Pehong Li harita teh loncat dek nenggel sirahna kencana ti tukang. Mun hageuna bisa wae hancur sabab Pehong Li ngagunakeun tenaga lapis sapinuna. Hiuk bom. Hiuk cebrot. Kubrag Pehong Li harita roboh. Dina peteung harita nancreb samurai parat kana tonggongna. Pehong Li palastra dina pada harita. Serea anu hadir jeung nyaksian teu aya anu cumarita sabab kakara harita ningali jalma paeh pinuh ku geuti. Layon Pehong Li harita digotong ka sisi pakalangan. Si Jumad jeung Bah Libun beureum banget sabab geus aya 3 patandang anu eleh tarung. Cenah jurilah tua jadi pancung nangtung di juru pakalangan tarung. Eta jalma tinggarana ini Cemari Selida Setan jeung Mirza ti paguran Tepak Naga. Duanana silih teuteub adu sima sangkan musuh seber. Harita badan Mirza ngagelater. Tutupan ini Cemari ngajadikeun jantungna Mirza ratuh tutunggulan. Ini Cemari mangrupakeun jago kula ti golongan wanita anu masih keneh aya dina alam harita. Jeung di manehanana teh ngagem ilmu hitam. Ilmu kasaktianana memang luar biasa can aya anu mampu nandingan ilmuna si Nini Jemari. Nini Jemari harita noncokeun leungeun katuhna tina jarak anu anggang. Hiuk wush cebrot kalayang Mirza harita teh ngalayang kubrag. Kurentel Mirza hudang deui. Nah pas ngos-ngosan dada harita teh karasa sesek. Dodon nyaksian eta kayaan geus pasti Nini Jemari anu bakal unggul. Tahapan ilmu Nini Jemari lebih pinunjul tibatan Mirza. Mirza harita teh ngangkat dua leungeunna ka luhur terus dibuka di hareup dadana. Terus didorongkeun ka hareup. Iya, Nini Jemari oge ngalakukeun tindakan anu sarua. Dua kekuatan jarak jauh bantrok hiup juger. Kalayang Mirza harita mental deui. Kubrag harita bujurna ditendot kana taneuh. Kulipa. Mirza harita sumengirnahan ka nyeri. Aya anu aneh dina dirina Mirza. Bete biasana manehna teh ngalaman kejadian anu teu bisa dibayangkeun samemehna. Nu ager perakan harita teh si Mirza geus rubuh. Pangaruh tina teutepan Nini Jemari anu ngajadikeun Mirza teu bisa maksimal dina ngagunakeun ilmuna. Mirza harita teh ngunial dik hudang, Mirza ngagunakeun jurus pinunjulna harita. Ngerahkeun sakabeh ilmuna. Pelesat Mirza harita loncat nyerangkan Nini Jemari. Dua pereup sing sariut ngalahkan anggota badan Nini Jemari. Nini Jemari ge kacida gampang naker dina nyingkaan sakabeh penerjang Mirza. Hiuk plos. Dina gerakan anu kacida kancangan Nini Jemari bisa ngasupkeun tojokan kana dada Mirza. Hiuk jebrot. Kaleong harita teh Mirza dikeroboh. Hiuk suku katuhuna Nini Jemari ngatengah jejeg kana beungeut Mirza. Hiuk jurobet. Kubrag Mirza harita rubuh. Getih ngucur harita tina irungna. Mirza maksakeun deui hudang, sok sanajan sirah beratur lieur. Mirza tetep dina tekadna hayang nyobaan deui nyerang, sok padahal mun ningali kana kamampuanna mah moal bisa ngelehkeun Nini Jemari. Mirza harita nangtung semu doyong kareup. Nini Jemari harita loncat berejeung dibaskeun leungeun katuhuna kana tak-tak Mirza. Hiuk wush
Mirza masih bisa ngakiwa plos tegena. Subuk suku katun ini jemari tengah kedor kana deda Mirza. Hiuk jebot. Wow. Kalayang kedebut. Mirza harita terropu ngababangkang te usik deui. Cirelat ini jemari harita loncat maksud dek notok dadana Mirza ku dua turna. Tapi samemeh tapi aya bayangan anu ngajerat ngahalangan pamaksudan ini jemari. Cerat geruk das. Kalayang nini cimari harta mental ke tukang. Karasa kumanhanana asa nembra garang. Tetela jalma anu geus ngahalangan kana pamaksudan ini jemari teh nyatana dodo. Nini jemari kaget pisan sabab tenaga lapisna eleh ku jejaka kasep rupa nyatana si dodo. Panon nini jemari molotot melong ka dodo. Dodo langsung ngajernat mawa Mirza kasih cipakalangan. Dina hati nini jemari bet jadi penasaran hayang tarung jeung dodo. Cirenat ini jimari loncat karena tempat diukna. Waktosna parantos sahib kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-20 genepna. Semangga ulah jeung katun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.